iseun kieu nak kamarana jalma teh nya. Udah keur panas poe gitu. Usah nu ngalewat-lewat acan aja. Serepe. Tercicing Riz, kita tadi jalma nu ngalewat acan, ari mana geus di mana? Urang lelempangan we ti ditu, Mang Riz. Hah, lelempangan sorangan? Heeh, lelempangan pak urang teh urang teh yeuh. Ari mana kunahan lelempangan we? Karasel wae urang teh na ti ditu tuh lempangan ka dieu. Keur ukur jalan. Lain, urang teh ulin wae lelempangan sugan tuh kan manggih awewe di ditu. Anjir, awewe. Nu kamari ka mana? Tahu mati. Mati lah geus. Kamari mah. Heeh. Mang Riz, Hah? oh udur. Eueuh. Korea meulina jauh panas anjir. Melihat tuh, Jik meuli mana duitna? urang buka duit. Kok urang lelempangan ti itu sugan empang ieu jalma urang teh minta udur cek urang teh. Meuli rokok super sabungkus ah. Heeh. Mari lanjut lah tuluy kabur. Wah, Heeh. meuli lah nya. Heeh, Jik. Tungguan. Heeh. Rokok super Mang Riz. Heeh, rokok super. Aduh. Rokok supernya. Heeh. Rokok super sabungkus, rokok super sabungkus, rokok super sabungkus. Oh, kita teh. Aduh, poho deui euy. Hah? Banyak duit. Riz, Mana rokok? rokok nahan tadi teh? Magnum. Rokok super sabungkus. Oh, heueuh poho. Riz, Ente balik teh urangnya. aing Super. ngamuk wae. Heeh, buru. Oh, supernya. Tah, mare mah tuh dan dipikirkeun teh awewe wae jadi poho meuli rokok genan. Tah, ieu super. Aing kalau ka Magnum. Poho anjing bidug euy. Ya, Riz. Nah, bener aing mau super. Poho urang teh tuh. Ari pulang na mana? Ah, di warung poho aing teh ka bawa. Cenah tuan. Pun heeh, cek aing genan. Aris, Ya, Mang Riz. Poho aing teh di warung. mana pikun-pikun teuing, siapa mikiran awewe tuh cek aing genan. Poho aing teh. Pulang poho, meuli rokok-rokok naon geus poho. Aduh, ari Hidupnya. mana? Heeh, lieur. Lah, nya mana tuh yang urut ya? Ieu. Korek Mana mana? na heuh. Huh, aing kudu ka warung det meuli. Heeh, geus cicing dia cicing kegela. Cek aing kegela ududna. Aing geus yang urut teh tadi teh. Ari mana? Kena angko yang urut. Aing. Mang Riz, Heh? ya teh urang teh malam mingguan ke teh. Awewe neang tadi tuh urang teh. Ke mana? Ek neang awewe. Mau duit teh. Aduh, nginjem duit mah duit. Mang Riz, Ari minjem mah eueuh kuda. Aya jeung muluhan nu digawe, nganu digawe dengan can meunang aya di tengah ngaduk. digawean. Ngaduk. Aing mah nya setelah remanti kudu ngaduk. Ari naik naik ente. Bae di buruhan tah. 200. Oh gitu. Heeh, erek. Aing mah nya selebritis jeung ngaduk kumaha nya. Erek moal Aris. Oh, atuh Mang Riz, mana lah buruhna? Ente mah kasar minta buruhna. Aja meuli kadu engke urang teh mawa ka imahna kumaha kadu. Anjir. Heeh, kita buka duit Ati kadu. heula. Aing mah heeh. Sing bener tapi digawena. Benar lah, kira ngaduk kikituanan geus. DP heula 100. Embung. Yang kabeh ya. 200 2 poeun. Ente anjir. Isuk pokona urang Tuh digawe. kade. Ulah tuluy cilep. Tah. Heeh nya. Heeh. Urang di mana di ditu? Di ditu tuh. Heeh nya. Oh, Urang kurang nya. dia enak ulah Oh. dia. Deh, keher teh. Kalau dibawa udut aing deui. Urang udut menang, duit menang. Duh, semuanya ngaduk anjir. Ya mun eta etis kieu ngaduk. Pilah, baelah, lumayan nang duit. Iya meureun ya ngaduk. Sakeula. Jing, jadi cangkeng euy jauh panas kieu, duh. Cangkeng itu sampai lah. Naik tengah duk. Naik kayak ian mara dayan memang. Engke duit nama aya di Mang Didis. Tuh di ditu Mang Didisna. Oh, di itu. Ayeuna mah ngaduk heula. Kan digawe lagi acan, ngaduk heula. Engke tinggal minta ka Mang Didisnya. Tapi bener. Heeh, benar sok ngaduk heula. Oh, sok. 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 Ngeceklan pacuna. Oh, Urang kumpul nya. siap. Balik aja, Oh, Bang ya. moal, Dari moal. panas ya. Moal. Siap.
geus heula lah tik deui lah. Kayak lumayan selama minggu duitna didis. Ah, geus ieu ngadukna euy lah. Minta duitna wen ka Mang Didis lumayan jeung meuli rokok. Duh. Nah, si Aris ke mana itu sampai keur ngaduk, mah jadi beda jeung mana gini kan. Iya bakal kasih tata ke dia. Didis, Hah? duh, kuing teh geus ngaduk. Enggeus. Geus. Nek minta buruhna jeung meuli Kela rokok. rata urang mah nitah kasih Aris lain nitah ka ente. Nah jojol maneh ka dia. Cik, tadi cek Mang Aris yang menis beres. Duitna aya di Mang Didis cenah. Emang si Aris dia nitah ka ente. Heeh. Kumaha si Aris? Cenah erek ngaduk cenah. Jadi buruhan cenah, ke buruhna minta ka Mang Didis. Pan si Aris teh geus diburuhan ku aing 200.000 2 poeun. Hah? Aing atuh geus katipu Ah, deui siapa bapana kamu Sia bodoh? Rodang. Kamu bodoh maneh mah. Aing kumaha tuh? Geus dari si Aris wayah nawe. Tayangan wae aya Mang Aris. Heeh, jik tayangan. Heeh, nya. Heeh. Si Aris sugan aing bener, feeling aing bener teh tadi mau balik. Teh. Action. Rokok super Bang Dis. Heeh, rokok super. Rokok supernya. Heeh. Action. Rokok super sabungkus, rokok super sabungkus, rokok super sabung. Oh, kitu teh. Alah, poho deui euy. Banyak gede. Oh. Salah. Ya, tadi kemarin ada tapi Res, ya, Res. pernah nih dia. Res, Mana rokok? rokok naan tadi teh? Magnum. Rokok super sabungkus. Oh, poho. Res, Ente, balik deh orangnya. aing Super. ngamur wae. Heeh, buru. Oh, supernya. Tah, iya super. Aing kalau ka Magnum. Poho anjing bidug euy. Sok, Mang. Tunggu. Ah, itu jadi atuh jusan. Sok. Ya kita pulang, Kak. Ya, Bang Res. Nah, bener ayeuna mau super. Poho urang teh duh. Ari pulang na mana? Ah, di warung poho aing teh kabawa. Cenah tuan. Dasar pikun heueuh, cek aing ngenan. Ah, Aris.